Ini tadi barangnya. Sok nanti ke jam sabaraha eta teh? Goreng-goreng teh. Nya nu kitu opak. Cuma daek mana. Dia lah membungkusan seperti penting, enak tapi barang dah geus diuk ieu ah. Wis nu karek bari ieu lobana. Pengen atuh. Wis mah atuh. Kemarin sih Ini kemana alay? lobana. Bisa kerap. Adi tadi banyak sinja budak susi. Beda yang budak. Hari itu nya Ani terlim geus boga budak. Oh, sabari aja teh. Sok adi tara. Bahasa maaf almarhum si Amal. Kadina teh. Aku juga ngatus segala tadi. Dia jauh mau kumaha. Ongkosnya. Montas eta mah montas laut. Ini barang ini teh mana jauh-jauh ting jodoh teh nya. Abang jodohnya. Corok jodoh. Ayam rame. Tinggarawakan. Pada kana opak teteh eta pada babaturana kana kacang Bandung nu aya deket Mang Roni ning teh. Saha? Mesti kana babaturan si Aang Cidareng gitu. Bukan kacang Bandung. Deketan Mang Roni. Saha? Pengasupan Mang Roni ning di Mang Roni aya kacang Bandung. Oh, sugan teh. 2000. Sugan teh deketan. Kontrak sama di dieu teh di Cirebon. Oh. Ngontrak di saha? Dia banyak teh mimiti kade maluti anu tembok. Kana nambah-nambahan deui aja no keripik lidah. Ya nah ada eta nu asinan. Eta teh. Oh, adonan jetrek. Kan si darah diusap. Adonan jetreknya rupa-rupa. Lamun pangsit mah beda deui lain gitu. Sama adonan jetrek.
Itu nggak gorengan di imah. Iya. Kita manggus nepi ka mana? Nya, manggus jauh teh jalanna. Utama. Modal naga atuh datu mah jeung modalan. Ari ieu modal. Modal setik di modalan ku kalotan. Ayah-ayahnya. Supaya muter heula teh jadi can loba ka warung. Kan kayak gitu golang-golang atuh. Nah, tadi ngeraya hiji-hiji nih. Hiji nambahan atau 2 3 nambahan warungna. Gaena mun dikabehkeun cenah kabeureuh. Eta tarik seminggu sekali. Sam 2 minggu. Kan bari jeung nyirian heula jadi warung teh aya nu rame nu teu diasupan deui teh. Gitu. Mun sepi teh diasupan deui. Kan aya nu payung hiji atau 2 nih. Kan teu diasupan deui berarti teu rame di dinya mah. Sepi nya. Kadere SMP teh eta SMP 2 ka dinya asup. Asupan ka dinya ge. Depa. Dep. Depa. Huis. Yan huis yang iyan tuh. Dep. Ini kemana? Gitu. Palingan ada carang terus jalan orang. Itu dari bisa. Beda sarang aja 2. Bisa mayaan. Udah tadi. Kotona. Tuh ada aya mah bisa ngadinas teh ngeunahan aya tina senana trak cenah. Ari eueuhnya naon? Yang sayangnya. Ya. Tapi biju, Cak. Bibi. Yo ketombe ni rabul kita teh. Atuh. Coba sampo naon ieu? Sansi. Ya cocok barunan. Kue makan itu.
Tuh, udah ngarumpul ke Risa. Mantap, emang tuh ini badan dari kia. Coba. Itu cari situ sarana. Kecabut, wis. Nahan atuh banget. Kamu duduk. Ya bibi kadi bibi ke. Kemana sih bibina, kemana? Tong. Lipit. Tapi ya kadi ya. Ayo nyimpen can iya can nganeg. Menuju. Syukur atuh alhamdulillah. Terus opat. Pat sasi. Badannya tinggal trek Risa anu badan resep. Kutu mah jarang disada masih Rahma. Kemana ci bapak ka anak? Itu si bibi Wih, kadi ya si bibi. ci bapak nggak sih ci bapak? Nah. Bawa atau bawa. Mana kerja ke mana kerhernya? Untuk kerher bari cabutan huis. Iya atuh calik deh. Tuh Kak Ai tuh, Kak Ai tuh. Kak Ai sama tadi ya. Bapak nangis pulang teh kunet. Aja. Transfernya sih. Cari saya. Oke senang gimana mau pulang uangnya dikirimin terus. Nah tuh kan uang tadi. Uangnya dikirimkan terus. Ada sampai lagu berapa? Gak boleh sang. Aku Ai sebarang hati deh. Balik ke rumah duit cenah berenang. Bodak sing karawa ke cenah. Ngarep-ngarep oleh-oleh. Jadi saya mau sebelah di mertua gitu.
Tapi mun teh heula mun teh eun namun ti palan aya pestuna mangga kawin deui nya. Abang. Heeh. Padahal mah nya matak naon cek urang mah karena Allahnya. Padahal lapor sok. Mah boga ieu meureun. Heeh. Dua. Lapornya. Nah, eta pensiunan lapor sok lorembar. Bodong. Abi tadi gitu kita kasih pajang bolak-balik. Banyak golangnya banyak naonnya. Karena ngurus-nguruskeun. Ayah dijual. Urang hanas kawin ka kolot heueuh. Ku ieu na teh posnya mana cenah? Nyeri hate. Oge HP langsung ATM loket dompet. Kita kawin tidinya. Cahaya kawin deui kan boga budak. Dia trauma. Masih beunghar oge tetep teh bisa pakai miliki. Nyari budakna loba nuntut paralin tarik kitu mah nya. Canak tuh. Teh heula perjuangan teh eun jeung teh Ika geunean aduh Abi merasa ngajajanan. sia-sia nya urang teh. Atau pas ini teh da atas penjangan atau si canak ini kudu dibogodo eta uang kematian uang penjangan sebarang 20 sebarang. Uang tunjangan atuh urang teh minimal pensiunna nya ku urang nya. Cek urang mah. Banyak gitu. Urang teh ngayan anak yatim, sok hitung-hitung ibadah cek urang. Jadi banyaknya satu orang yang kalau di saya ada yang berpensiun, ada itu bakal ngolong-ngokan, mal itu misalnya keincunanya merek, nah aku abi. Kalah milih karena dilaporkeun. Paksakan. Ngarah naon atuh kawin make surat kawin kitu mah. Geus sakawin siri atuh. Pakai canak itu diangkut. Canak ada canak. Pintar mak. Kadi canak. Dia. Canak ke mama kan atana. Iya nya teh mana boga salaki pegawai negeri nya kitu. Pensiunan ari ngarang duda jeung ieu mah nya teu menjaminnya. Kecuali mah urang teh nol ngarintis mimiti kawinnya di salaki. Da sebelum baheula si mutapnya ikasnya. Itu resiko diatur. Dia Nya resiko seperti kan bagi apa? gaji teh 42 abi kudu bere 1 juta teh bere jeung kontraktor. Sabulan teh dikamanakeun tadi eta cenah? Ka budaknakeun we. Ya kan ari ieu teh incuna bayar sistem 0 bulan teh gajian teh pentek. Rugi sababaraha kalinya kawin ka aki-aki di urang teh. Atau minimal setengahna ka abi teh da teh. Langsung aya peribahasa geuningan cenah. Kawin ka duda ka janda mah leuwih hese cenah. Ini peribahasa teh siga anu ngamimitian milik urang ti nol nya kawin gadis jeung bujang kitu kan. Ngarintis ti nol.
Tara teh un besa jeung Mang Ip panggil Mang Jamil nya mengawasnya. Menjadi kan eta teh dekat anu dia. Mang Ip teh. Ya, kita taruh sama ulah sama iya mah bakal dia sama. Kan itu minggu udang. Saya ka iya semoga. Dia eta Mang Dede. Iya, karena baru jadi emang karena ngawitan bakal pae yang tadi punya kali dia kamu ka abi ngawitan keuri bakal pahit. Godaan tadi punya kan. Untuk anina da keukeuk kabeh balik deui. Mang Ip. Da urang atuh geus kawinan kamari atuh kitu. Ari urang kelengo teu datang, urang geus kawin datang deui ngagoda wae. Aku makur kieu nya kamu jodoh nang hiji deui ari mari kudu ya mah teh teh masalahnya kita ini salah di Kamari kitu samemeh anu datang heuh. Joal ka dieu buru-buru, ieu mah geus urang kawin hayang deui. Urang geus kawin hayang deui, ari urang can kawin. ya anjing ikut duriata kemana bedanya Siksa. ya kok kana iya ini ayo saya datang ke dia nanya tuh aku mah ya aku mah abi aku kudu Kamari gitu samemeh kawin mah. Datang teh mah geus kawin we. Geus kawin mah dosa atuh urang teh. Doraka. Nepungan kitu meunang heuh. jangan cara ikan cara jangan balik gitu nggak ada kiriman mah kecuali plong pisang gitu nya kayak kabar Kamari geus mah dago-dago datang. Ngalongok nenek-nenek geus ge eueuh geningan. sama dia Teu datang. Mana Mang Ip ya Allah indung maot cenah. penungkulannya Hah? penungkulannya Baru-baru nungkulan disebutkeun panggil di jalan teh. Nen Mang Ip ngantunkeun. oh Keun wis daya naon teh ngaran teh? Daya eukeurna kitu. Maksudna teh naon? Si A teh gogodeg. Insyaallah Mang Ip cenah begituna cek si A. Asa aya eukeurna eta asa naon nya? aku jadi apa jauh modal aku pisang